ganten juru kawi ai saroke. Salaki mangeunah-ngeunah we di mah kalangahan we. Ngantos sana. Nunggu-nunggu waktu panen. Oh, panen nyilen rupina. Ya, bari jeung kitu oge aden. Kumaha? Ya, sarenya ari jonggo. Gogoda cocok Pak mun urang rumah tangga sakang geus udeng rek minta diserahkeun tapi pohara kumaha? eta lain wanita Kantenan. ulaso kahojo dan buku atas rekonan adene Bulan ayeuna mah minta didamel di kantor di kantor naon nih? di kantor terus lagi mah kalah kangeunah-ngeunah we balik pakaian kalaloto Tos mangabajidor rupina. nya jiga mah kerek meninjak tora dene Alah, dasar atuh lah mending tadi sarahkeun nih. hari jodoh kasusah geus tambah rumah tangga geus payah salaki Kumaha deui? dengartin pandit imam dremen Mata pulang milu salah kerja kamu pulang. rupahan sorangan batang papasian durian nubuat asa ulah basiran Penting teh ulah nih basirat teh. nya adeni kawan Mau cing sabar tawakal ayeuna. ya kumaha atuh kami teuing nyabarana Pun can dipana wakosna we kana sae. sabaraha atuh bakosna adeni Las tetap. Pun anu ti kieu mah angkon mani dasar jong gogoda naon deui? cocok Pak mun urang rumah tangga sakampung Kumaha? geus ludeng Naon? rek minta diserah Ulah pamali eta teh. tapi mah pohara eta lain Pun wanita emang gitu. ulas kahojo depuku atas repok kumaha nya adeni Kumaha? atas repok masa sah gini Ih nyakan tenang. bari jeung nyirigi awak we jero teh adeni Cekam mending kieu neng. Mending ngalih damel we malah jeung ngawih mentong. nah atuh da mana Mending di kantor geura neng. ada motor ge moal teu keneh-keneh coba ya adeni Nyata tuh hari jodoh teh hanya neng. dasar jodoh abdi kasusah geus tambah Kantenan nambahan kurang. rumah tangga geus payah salaki dengarti pandi di mah
sila teh. nya ka hoyong Nambae kada aduh berarti sabar urang. tuh sesak ulah adene sabar wae ali mau bita adene Anu mah hoyong dipira ka hoyong is ulah